Teh, emang dijual harga sakitu aya batian? Teh, nyokot untung sabaraha sih eta ngajual burgerna murah-murah teuing? Barudak jadi di postingan samemehna teh loba pisan nu karomen. Nah, cenah burgerna teh dijual murah-murah teuing. Meureun pedah lolobana di Ten Batur mah burger teh dijualna harga 5.000. Jadina loba pisan anu nanyakeun ngajual burger teh aya untungan apa henteu. Lamun ditanya aya untungan apa henteu, nya pasti ayaan atuh barudak. Moal mungkin kan ku abi dijual harga sakitu lamun eueuh untungan. Da sarua abi ge jualan teh ngala untung, teu ngala barokah naungkul. Tapi lamun ditanya untungna gede apa henteu, nya jelas jawabanna henteu. Jadi entina untung mah ayaannya barudak tapi henteu gede. Tah ayeuna mah geus ulang lanjut kana isi video. Jadi di dieu warung abi kadatangan bocil-bocil anu jarajan. Seperti biasa we nya lamun nu jajan anak bocil-bocil mah pasti riweuh. Soalna sok hayang paheula-heula. Cek nu ieu abi heula, cek nu itu abi heula. Tah ieu di dieu para bocil teh aya nu jajan burger, mie rebus, piscok, basreng, terus aya nu jajan baslu, terus oge jarajan minuman. Tah terus oge di dieu teh aya nu jajan seblak tapi ku abi teh dipaneurikeun. Atuh pan ari masak seblak mah sok lila geuninganan. Jeung anu jajan seblak na teh ibu-ibu deui. Maksudna dipaneurikeun teh hari ibu-ibu mah moal gandeng jiga bocil meureunnan.